iya aya ieu. Si anjing lain geningan ieu mah. Aku aya tukang perpanjang umur. Nah, deui ah. Hayo. Mama leuwas wae. Kumaha mau jantungan. Keur naon ari bapa meni gundah gulana kitu? Iya mah, bapak teh keur neangan tukang naon? Manyangkeun kanyut aya dipanjangan bapak. Ah, gampang atuh eta mah. Tinggal indit we kasih Mang Luhur. Emang bisaeun gitu ngurut kanyut ngarah panjang? Bisa atuh Bapak, si Mang Luhur mah sagala ge bisa. Nya geus ayu atuh, urang ka itu cobaan sugana manjur. Sepertinya aing istirahat heula we. Da tamuna ge geus eueuh geuning. Mendingan bobo jorok heula . Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya ada yang datang geuning. Muhun bah leres. Ari ieu leres kitu sareng Mbah Luhur. Sepertinya laras pisan atuh Kang. Sok mangga kalebet Kang. Punten nya Bah, abdi ka dieu sareng pun istri teh aya peryogi ka Abah. Sepertinya aya perjogi naon Kang? Muhun Bah, abdi teh bade. Wah, kumaha weh, bapak mah isin nyariosna. Si Bapak mah cemen. Kieu Bah, jadi caroge abi teh hoyong manjangkeun peluru. Sepertinya gampang eta mah. Serahkeun ka Abah. Kinten-kinten Abah tiasa manjangkeun naon wae nya. Sepertinya seueur pisan atuh. Abah mah spesialis panjang. Yang penting mah hargana cocok. Nya, naon wae eta teh Bah? Sepertinya kalem we atuh jeung Bahlur mah. Bisa manyangkeun silaturahmi, manyangkeun suku, manyangkeun leungeun, manyangkeun kanyut. Tah kamari Abah karek beres. Manyangkeun PPKM. Hargana cocok pisan. Hah? Naon PPKM? Oh, jadi sia anu nyen PPKM diperpanjang. Kurang ajar sia kehet. Sia rek nyen rakyat siga aing kang cara goblok. Hanas aing suudon ke pemerintah. Tah panjangan mah kanyut lain PPKM sia teh. Ayo mah balik teh. Ayo ka mana-mana PPKM diperpanjang teh. Tahun kebot akieu tah. Kerasa aku sia goblok. Buuk tah perpanjang teh buuk. Ngambek sih goblok. Asa panas-panas teuingnya poe ayeuna. Si Bapak can balik deui. Yang disiaran, aduh anjing. Pajeje teh ya. Ayo lobak kutu. Duh, capek gawe teh. Ngabelaan pamajikan si Gelis sempernik bagaikan bidadari ojang-jangan. Aduh. Assalamualaikum mama sayang. Waalaikumsalam Bapak Naon sia goblok geus ngejedog. Kunaon mama teh meni siga nu nalangsa kitu katinggalina teh. Beak duit maneh teh. lain ku masalah duit Pak. Ieu buuk ieu ararat teu kuat kutu seger da mundi. Hayang disiaran. Nyakari we atuh di siaran mama sayang. Apa eueun menyiaranana. Ku bapa we atuh. Tapi kela bapak mani heula hareudang ye. Bau nyong-nyong. Sarengit. Tapi awasnya bener disiaran. Dagoan bapak na mani heula. Cak gitu goblok. Ini asa bararosan ya mah cicing di imah.
Kesel abi mah. Mending orang kasih esme we ah. Sugan aya di imah si esme na bari meta ngopi. Ih, aingnya nih lila, mandi-mandi wae oge. Kasar. Di Kuramas sugan. Malila ada botak di Kuramas oge. Gundul. Ararate loba kutu. Assalamualaikum, Cuk. Waalaikumsalam. Tumben aya Cedeborah ka dieu. Nya, Cuk, peguhan karasa ya teh. Pagawean geus angus kabeh. Saraki init gawe. Jadi teh ulang-ulang we sorangan. Kabeneran atuh. Kita tadi ge urang menikah reselnya. Ararate Bu, hayang aya nu nyiaran. Salah kita balik gerak. Kalau Lila ngomong naik mani teu datang-datang. Geus atuh, Cuk, ku Deborah. Dasar wa Deborah ge kararesel di imah teh. Bener ya? Ya bener atuh. Bener ya? Ah. Ih. Oh. Sok goblok, udah di siaran teh. Punten, keceplosan. Sok kayaknya. Anjing. Oke. Tuh, pan seger geus mandi mah. Kuramas ngeus bari jeung ubukan ge. Ayeuna mah tinggal ngopi, bari nyaran si mama. Mantap. Geuning geus aya nu nyaran mah. Geus disiarana mah. Enggak satu Pak, ada nungan Bapak Malila. Untung ya ayah si Deborah, ah. Mantap atuh euy. Nuhun nya, Cek. Sami-sami, Kang. Aduh, ieu kutuna meni ieu. Gari laki gede. Tuh cobain aja bengan nih anjing teh, Kang. Aduh. Geus beresan mah. Ah, nih. Naon atuh Pak? Da bapak ge hayang disiaran atuh mamah teh. Rek nyiaran naon buk sakitu eueuhan. Sirah, oh bukan teh mah. Ye. Da bawa mah gomplok tuh, tingali. Hayang disiaran, ararate. Bisi loba kutuan. Besok atuh. Aduh. Jadi nikmat aja. Aya Bu. Aduh. Ulah tarik ting paras anjing. Aduh. Batuk dan taing. Aduh. Nikmat. Aduh, tobat. Aduh, paras mah. Ya kutang. Iya, kutang aing teh di teh hangat di bakukna keur kapanggih. Nuhun ya. Kapanggih si kutang teh. Ari mana ebonya si Deborah? Oh, mah keceplosan. Palingan bala segala aya.